Ya, berarti gitu mah secara garis besar mah haram hiji jalma ningali surga lamun di alam dunia nak masih kene ningali perkara nu haram. Lamun anjeun hayang bisa ningali surga otomatis jauhan pang ningali urang karena perkara nu diharamkeun ku Allah. Cenah kitu. Pepeling anu dituliskeun dina kitab Taurat anu kamari teh aya 20 teh nya. Anu ka-11 na teh nyaeta man tarokan nazra fil harami fid dunya cenah kitu afrahallahu ainahu yaumal qiyamati fil jannah. Lamun teh mah aya hiji jalma anu geus bisa ninggalkeun kana pangningalianana, kana pangningali matana teh fil harami dina perkara anu diharamkeun. Jadi geus bisa nyegah, geus bisa ninggalkeun matana teh henteu ningali kana perkara anu diharamkeun ku Allah bid dunya di dunia sama ada kumaha urang mata urang ninggalkeun kana perkara anu haram teh ningali jalmi anu sanes mahram, ningali aurat batur itu. Nah aja kurang diteangan lain aurat batur teh. Komo aya nama di internet geus macem-macem bae. Diteangan ku si dede teh misalkan nya make kelenci neanganna teh. Diteangan lah eta ku si dede berarti si dede teh geus ningali kana hiji perkara anu diharamkeun. Ningali aurat batur. Sedangkeun ningali aurat maka tadi geus beja anu sore ge aurat mah anu ningalina dosa, anu ningalikeunana dosa. Cenah eta nu lamun teu ngiceup teh dosa pertama eta. Lamun teu dihaja di eta ge aya dihaja ningali mah misalkan aya hiji foto misalkan teh anu lain mahram teu ngangge halil misalkan teu ngangge ieu naon teu ngangge acuk misalkan teh ditinggali geus siap-siap kieu diinstoan heula misalkan. Nah aja supaya teu ngiceup kitu diinstoan heula kitu. Hiji, dua, sak ditinggali kieu teu ngiceup-ngiceup kitu. Eta mah sarua-rua keneh dosa anu teu dosa teh di mana urang ningali teu sengaja gitu. Tah lamun teu ngiceup eta teu dosa anu pertama ningali pertamana. Ari ningali ngiceup tanu kaduana mah dosa. Ari dihaja mah ningali kieu kitu tah. Bari jeung diniatan gitu moal ngiceup cenah supaya teu dosa. Eueuh angger dosa geus ku niatna rek ningali kana aurat batur lagi geus dosa. Maka bakal mere kabungahan cenah kitu Allah insyaallah ainahu ka mata anjeun yaumal kiamati dina poe kiamat fil jannati ku ngaran makhluk Allah ngaranna surga mata haram nya berarti gitu mah secara garis besar mah haram hiji jalma ningali surga lamun di alam dunia nak masih kene ningali perkara nu haram. Lamun anjeun hayang bisa ningali surga otomatis jauhan pang ningali urang kana perkara nu diharamkeun ku Allah. Isi jalan nama lamun teh mah hiji jalma nu geus bisa ninggalkeun cenah kitu ningali kana perkara nu haram di dunia maka Allah bakal mere kabungan dina matana ke poe kiamat ku surga kardin teh urang tah aya sistem nyurah teh saperti kitu gitu. Jadi urang teh kudu bisa nyimpulkeun naon keterangan naon kaul-kaul ulama nah kitu kamnya. Jadi pahami heula binadri ma yasaru mimma lam tar'ina walam tasma unduna walam takhtor bibali walam yakhtor bibali takhtur bibali tegasna teh cenah kitu maksudna kumaha ningali surga teh ku Allah bakal dibalas ku ningali surga kabungahan teh tegasna bakal bisa ningali kana hiji perkara anu ngeunah bisa ngagampangkeun kana mata urang. Terus naon wae anu baheula teu bisa ditingali kurang di alam dunia bisa ditingali ke surga mah. Walam tasma jeung teu bisa dikupingkeun ku cepil bakal bisa dikupingkeun ke di surga mah. Tor bibalin sareng anu baheula teh jadi bahaya ku sabab dicoba moal aya di surga mah. Syaratna naon mun hayang kitu eureuneun ningalian perkara haram kitu anu dicegah ku syarat anu dicegah ku hukum. Pada eta syarat geus berdasarkan hadis jeung Quran. Gitu. Hukum teh geus berdasarkan hadis jeung Quran. Eueuh dina Qur'an misalkan teh lain eueuh sian bodoh teh bisa nya. Nah, geus diterjemahkeun ku syara ngajadi hiji kitab naon perkara nu diharamkeun ditinggalkeun.
Naon bae sok salian ti urang ningali nu lain mahram perkara nu ditinggali anu teu meunang ditinggali ku urang naon naon deui nu haram ditinggali ku urang salian ti ningali nu lain mahram iya berarti urang moal nyaho naon nungkul anu ku urang teu meunang ditinggali ari teu nyaho urang kudu nyaho lah supaya orang bisa ngahalangan paningali orang karena perkara anu diharamkan. Sedangkan orang teh nyaho naon hungkul diharamkan ditinggali teh. Nu haram ditinggali bagi orang teh naon hungkul. Teh nyaho kan. Berarti orang mau bisa milihan ari teh nyaho mah teu. Oh ieu teh meunang, oh ieu teh teu meunang. Eta nu teu meunang ieu. Garis besarna naon hungkul. Kahiji dibere contoh tadi ningali nu lain mahram. Ningali aurat batu. Tah ayeuna naon deui tah? Anu ulah ditinggali ku urang nu haram ditinggali ku urang. Naon deui gitu. Kudu aya contoh salian teh eta. Dan teu sakitu nu diharamkeun ku Allah ditinggali ku urang. Loba eta. Naon deui coba. Wa man tarakal ghina fid dunya waqtaral faqr. Ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al waliyina wan nabiyyin. Cenah kitu jeung sing saha jalmana anu bisa ninggalkeun kana sifat beunghar. Gitu. Jadi ente milih hayang beunghar hirup di alam dunia nanti. Kanjeng Nabi Sulaiman we teu milih hayang beunghar. Mani hirup di alam dunia yang beunghar teh hayang. Kitu Pak, jalan Kanjeng Nabi Sulaiman nu ngagaduhan pakan Nabi teu pernah milih hayang hayang beunghar. Pasieun dua pilihan eta Nabi Sulaiman Pak. Sulaiman hayang ilmu, hayang dunia. Maksud dunia teh beunghar gitu. Milihna naon? Milihna ilmu eta Kanjeng Nabi Sulaiman. Tapi kabeungharanna loba. Tilu parapat dunia eta kakuasai ku Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nya nabi nya raja gitu. Nikah eta ratu Balqis nya nabi nya raja gitu. Nya mimpin umat, nya mimpin rakyat gitu kan. Mantapnya Nabi Sulaiman. Beunghar kan Nabi Sulaiman. Ngan eta sabeunghar-beungharna Nabi Sulaiman teu pernah poho kana leutik eta. Dan nabi atuh nya. Tong boroning ka jalma jadi ge. Kitu Nabi Sulaiman ka hewan. Ka hewan bae benteng gitu. Waktu sarita bala tentara Kanjeng Nabi Sulaiman teh keur ieu naon keur perjalanan duka ka mana ngerem ngadadak Nabi Sulaiman. Direm sadayana areureun. Aya naon cenah kitu turun Nabi Sulaiman ningali sireum rek meuntas sakitu. Ditungguan eta sireum meuntas. Henteu diangkat henteu kan ditungguan kieu. Ngobrol jeung Nabi Sulaiman. Tidak tiasaeun nya ngobrol sareng hewan. Geus beres meuntas tara kata bala tentarana laleumpang deui gitu. Tah eta saking jadi beunghar tapi teu poho kanu kan leutik gitu. Sudah leutik teh nya anu hartana saeutik jeung anu lain dia golongan manusia karena hewan gitu. Kurang beunghar kumaha gitu Kanjeng Nabi Sulaiman nih. Urang mah cara aya anu bisa naik angin. Kanjeng Nabi Sulaiman nu bisa naik angin eta. Rih. Pan kitu nya rih. Sebut nanti kendaraan nanti angin, naik angin. Ka mana naik nu diteh karena angin. Katurutan lah ku tuan Syekh sami anjeunna tiasa naik angin. Jadi kieu ya tuan. Emang tuan Syekh seorang wali. Itu. Tapi mukjizat para nabi tuan saya gitu eta teh sataacan kanjeung dan kanjeng nabi dikawi kanjeng Nabi Adam nugikeun ka kanjeng Nabi Isa tah eta araya kitu tah mukjizat nanti dituan sih model ngahirupkeun jalmi maot Nabi Isa bisa lain bisa nantinya nya kantos gitu kanjeng eta tuan saya teh dipaparinan karomah ngahirupkeun jalmi nonton tos banget. Bari jeung dina manakibna ge boga eta bahasana gitu kan. Ari Nabi Isa mah biiznillah gitu kan. Kum biiznillah ngadeg anjeun cenah kitu kasih mayit teh biiznillah kalawan izin Allah. Tapi dina bahasa Tuhan saya maling kitu. Kum biizni nyebutan. Kum ngadeg anjeun mayit biizni kalawan izin kaula di dinya naon ge. Lain karena izin Allah eta. Ngan tasdek dina hati Tuhan saya eta teh anggar nyantelna teh ka Allah gitu. Mata jadi perdebatan pan eta. Tuan saya jadi gitu seorang wali
ngomong ke Nabi Idni hari itu hari Nabi Isa cenah gitu anu ngagaduhan gelar Nabi biidnillah nyebut keneh kana ngaran Allah ya Allah mah geus teu kudu disebut tapi dicantelkeun dina jero hati da eta nyieun pelajaran bagi urang model kieu urang tadi jadi Allah nanti geus nyantel di hati model orang keur pikir la ilaha illallah la ilaha illallah bari jeung culak bari jeung budak gideung teh nya keur manteng la ilaha kitu misalkan teh kaburu coplok huluna misalkan teh otomatis la ilaha teh pan teu aya pangeran gitu anu wajib disembah ari illallah na can kasebut gitu kaburu coplok huluna eta si eta murtad teh eta si eta murtad teh tak kudu main hati teh kelas gitu. Jadi Allah mah lain saukur dina lisan gitu. Nyebut Allah mah lain saukur dina lisan tapi kudu dicantelkeun dina hati. Ya lain nempelnya tapi kudu nyantel. Ari nempel mah ira-ira ge bisa we coplok, ari nyantel mah lamun teu diangkat saeutik mah bisa coplok. Dina kenan tuan teh keur naik angin gitu kan kitu ngageron yarih cenah gitu. He angin cenah gitu. Digerohan eta angin. Blower teh angin datang ka dinya. Bari jeung disaksian gitu ku kabeh jelema eta keur naik anginan itu tapi ya gitu tah nan teu bisa ari jadi kieu nyebutna kadang jelema teh antara Kanjeng Nabi jeung Tuhan saya teh kieu jadi teh sigah pandangan jelema nya nu teu ngarti kana manakib nya sigah Tuhan saya teh anu ngaluwihan Kanjeng Nabi sigah gitu pandangan jelema mah sabab ngagungkeun umat Kanjeng Rasulnya Tuhan saya gitu kok bisa ngaluwihi ka Kanjeng Nabi boh dina bahasa nah dina bahasa manakibna pan Tuhan saya mah gitu pan dina bahasa manakibna teh rame lah gitu ai Kanjeng Rasul pan teh gitu cenah gitu ye lain dibandingkeun itu mah nabi ieu mah walina bae sapertos komode nabi nah kitu atuh kuduna mah kitu pamikiran jelema pinter mah lain kudu ngabandingkeun antara Tuhan saya jeung Kanjeng Rasul gitu tapi iya walina ge sapertos kieu umatna komode beureun nabina pemimpinna itu pasti bakal leuwih ti eta gitu artinya tah gitu eta teh lamun urang cenah gitu bisa milih antara teu hayang beunghar kitu teu boga kahayang-hayang beunghar hirup di alam dunia teh dia mah ulah euy hayang beunghar teh mending keneh hayang cukup cenah gitu hirup di alam dunia yang cukup jang meuli mobil, cukup jang meuli motor, cukup jang meuli pesawat. Anu beunghar belum tentu bisa meuli pesawat, cukup jang meuli pulau, anu beunghar belum tentu bisa meuli pulau. Pulau ari cukup mah gitu, nyari cukup teh pasti moal kurang euy. Nya aya we gitu. Leuwih ti beunghar eta. Waqtarol fakro jeung si jelema eta teh milih keneh abi mah bios we jadi fakir oge. Gitu. Teu abi mah teu beunghar, teu hayang beunghar tapi milih biasa abi mah jadi fakir oge. Ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati mal waliyina wan nabiyyin. Maka bakal ngutus ku ka eta si iman cenah kitu. Berarti teh Allah insyaallah yaumal qiyamati ka dina poe kiamat eta bakal diutus cenah kitu para wali Allah jeung para nabi-nabi Allah dibarengkeun. Eta jalma anu teu hayang beunghar di alam dunya milih keneh fakir gitu. Teu tah yang katingali beunghar bae we disebut sederhana oge misalkan teh ke ku Allah diutus eta jalma teh para wali jeung para nabi dibarengkeun ku Allah teh ka mana ka surgana teh berarti Allah mah di firdaus jalma-jalma fakir mah nya warwi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna kunta tuhibbuni fa'adda lil faqri tajpapan fa innal faqra asra'u ila ma yuhibbuni minas saili ilal muntaha. Jadi cenah kitu saur Kanjeng Rasul lamun teh bukti cenah kitu anjeun teh cinta ka kami cenah kitu fa'adda lil faqri tajpapan cenah kitu anjeun teh mending keneh naon ngaran teh milih ka pakiran mencipara mah kitu. Jadi lain moanya jadi ngomongkeun fakir mah hese gitu. Maksud hese teh kieu siga seolah-olah jalma teh embung dibere beunghar gitu. Arti teh jadi di dieu mah disebut milih fakir teh tapi teu ngarapkeun beunghar. Lain bung beungharnya tapi teu ngarapkeun beunghar. Jadi di hatena teh teu aya angen-angen hayang beunghar. Tapi lamun dibere beunghar mah nya syukur we kitu nya. Tapi henteu ari dipikah hayang mah gitu. Kati teh.
Arti teh lain hayang miskin lain. Tapi henteu ngarepkeun beunghar gitu. Lain umumnya tapi henteu ngarepkeun awasnya bisa salah gitu. Sabab kunaon fa innal faqra asra ila mayyuhibuni cenah kitu. Karena saenyana jalma fakir mah fakir cenah kitu eta teh leuwih gancang ka jalma-jalma anu cipta ka kaula cenah kitu tah. Jalma fakir mah gancang lamun teh mah cinta ka Kanjeng Rasulna teh. Ada Rasul kitu kan. Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah jadikan abi cenah kitu miskinan ka golongan jalma-jalma miskin. Sabab ke pertama anu digerowan teh itu nyata jalma-jalma fakir jeung miskin. Ke dina yaumul mahsyar. Yo jalma miskin, fakir, anu teu pernah ngarasula dibere susah ku Allah, hayu milu jeung kami ka surga. Sapaan teh teh dinya. Da sapaatkan ya Rasul di mana orang geus di mahsyar. Dinya aya sapaat gitu. Saecan orang di mahsyar mah gitu karek dipecanggulkeun keneh dihudangkeun di cara sapaat dirinya. Can. Jadi anu hudang dina bentuk anjing aya, anu hudangna dina bentuk sato aya, anu hudangna pokona macam-macam dirinya aya kabeh. Sabab di macan aya syafaat. Syafaat mah di mana urang geus di padang mahsyar gitu. Karak dinya teh kaluar syafaat gitu. Kudu urang geus mendakan Kanjeng Rasul para umatna teh. Yo pertama yo cenah gitu, jelema fakir, jelema miskin, anu teu pernah ngarasula cenah gitu dibere cobaan ku Allah, diberi kemiskinan, diberi kepikiran milu juga kami kasur. Tadi kasur ka kabeh. Terus nu kadua, yo jelema beunghar anu salila di alam dunia nate misalkan nate wah dina kabeungharan nate nya nasihah we kitu nya. Amanah dina kabeungharan nate, hayu milu jeung kami kasur. Surga eta teh kitu. Ti fakir kan kanu jelema beunghar, tinu jelema miskin, lain jelema tukang salat. Nu pertama dipanggil teh lain jelema tukang ngaji, lain jelema nu kasep, lain jelema nu geulis, lain tapi jelema miskin terus nincak ka jelema beunghar karak dirinya make nu tukang adan, nu tukang salat, anu tukang zakat, anu tukang tek-tek bengek we eta dirinya karak kalah dua. Geus kete kabeh misalkeun golongan-golonganna teh geus dibarawaan ka mana ka surga. Ku sapaat Kanjeng Rasul. Eta teh jelema teh numpuk keneh di dinya teh. Numpuk keneh sajan ku Kanjeng Rasul geus dibawaan ka surga ku sapaat Kanjeng Rasul ku golongan-golonganna teh beres anu lamun teh mah guru geus mawa muridna gitu, lamun teh mah salaki geus mawa pamajikanana gitu, lamun teh mah anak anu soleh geus mawa kolot. Eta teh pinuh keneh nu can dibawa ka surga. Pinuh eta teh lobaan keneh anu can dibawa ka surga jelema teh narungguan. Ari aing ngasup kana golongan mana? Cenah kitu. Tukang adan geus ararasuk, tukang puasa geus ararasuk, tukang sedekah geus ararasuk, tukang ngaji geus ararasuk, nu miskin nu beunghar geus ararasuk. Aing geus golongan mana? Gitu. Ada antara miskin henteu beunghar henteu sedang-sedang pan urang mah kitu. Urang mah sedang-sedang aya sedang-sedang mana eueuh dina riwayat anu sedang-sedang hayu milu eueuh aya ge nu sebut anu miskin fakir hayu milu, anu beunghar hayu milu eta teh. Aya teh disebutkeun euy nu sedang-sedang hirup hayu milu eueuh eta. Nu sedang-sedang mah urang mah sederhana pan sedang-sedang. Eueuh eta teh disebut. Ngan kita tidinya kita bakal aya cenah kitu ngaran syafaat siga ngarau gitu. Ngarau gitu teh. Ngarau tata nu karau ku eta gitu tah kabawa ka mana ka surga eta terakhir cenah syafaat teh. Syafaat terakhir teh di mana geus aya syafaat anu ngarau gitu tah. Sak jelema teh dina kumpulan jelema teh eta nu kabawa ka surga cenah gitu. Sasesananya geus eta mah duka Allah alam kumaha gitu. Anu intina mah syafaat mah di dinya gitu. Nah ini geus dibedakeun eta teh jalurna teh. Dinya teh geus dibedakeun antara anu geus tipe anu kasyafaatan teh dibariskeun teh nu eta teh anu bakal salamet teh. Geus didinya teh geus beres di padang mahsyar. Terus ka yaumul hisab kadinya teh urang teh kitu dihisabaan dirinya saat dihitungan kabeh hirup urang teh gitu dihisab lamun teh mah harta dihisab hartana, lamun teh mah manehna pernah ngajabat dihisab jabatanana, lamun boga tanggungan ditanyakeun tanggunganna dina salatna misalkan dina zakatna wah pokona sagala rupa beres dirinya ditimbang amal dirinya teh bari jeung dipasikeun buku amal geus dirinya urang nyirot nyukang siratal beres nyukang siratal mustaqim aya talaga anu di luareun surga ya aya talaga di dinya teh gitu. Tah urang teh dirinya teh kita ngararinum ngararandi di dinya teh gitu. Tangke anu kabagian nginum di dinya asup ka surga.
gitu anu teu kabagian moal manggih kana talagana oge sabab geus ngajebur ti mana tina jembatan Siratal Mustaqim geus digaruling eta ti dinya teh lamun anu ahli-ahli neraka moal bisa liwat ke jembatan Siratal Mustaqim beres di jembatan Siratal Mustaqim urang dina kayaan capek haus lapar minum saketlak cai dina talaga eta cenghar deui geus cenghar teh lamun teh malalaki geus kolot bakal ngora deui bus ka mana ka surga ti dinya perjalanannya jauh kan ini jauh kan nih bakal lagi kudu loba eta mah ti mimiti urang maot gitu maot nepikeun ka angke ka surga teh gitu ting sabaraha juta tahun gitu sedengkeun sapoe di akhirat teh ribuan tahun di dunia gitu urang hayang ngarasaan sapoe we kitu nya di mana di akhirat ribuan tahun eta di dunia mah gitu eta teh saking kulila-lilana hayang sapoe teh di alam dunia mah sapoe teh 24 jam teuing di akhirat mah ting sabaraha puluh jam gitu tah sapoe di akhirat ting sabaraha ribu tahun di dunia tapi aya gagahna pan kita urang teh ditinggalikeun salam dunia teh rekaman urangnya ditinggalikeun eta teh rekaman urang teh saurang-saurang ieu rekaman maneh ditonton ku jelema salam dunia timimiti urang dina jero beuteung nepikeun ka angke maot ditinggalikeun rekaman urang teh tonton ku jelema salam dunia disetel kabeh rekamanana eta lah maneh teh kieu gitu perjieun aya persidangan di dinya teh misalkan si Asep jam sakieu tanggal sakieu bulan sakieu maling hayal nah kitu tapi geus dihampura tapi can dimaafu ada dihampura mah berarti geus moal aya dosa tapi aya keneh tulisanana beda jeung dimaafu moal dibacakeun acan geus dimaafu mah nya dihampura nya dihapus matak dina bulan puasa urang sok ngadoa geuning Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anni gitu supaya dosa orang teh di samping dihampura terus dihapus gitu eta teh lila moal eta moal lamun dihitungkeun jam dunia ngan genep jam eta teh jelema salam dunia disetel rekamanana eta teh lamun di dunia mah genep jam cenah eta teh mantapnya ari lebah nyetel masa kedeung anu urang tinggal nonton ari lebahna siksaan mah lila matak leuwih pedih di akhirat mah ini kene peuring di dunia daripada kene peuring di mana dia di akhirat jadi ikhlas awak teh dipake ngaji capek dipake ibadah terus ke mana ieu wasanya sarojeng anu ka-12 na kitu man koma bi hawai nas bi dunya qadallahu jauh terus nu ka-12 na cenah kitu lamun aya hiji jalma anu ngadegkeun atunya jadi aya hiji jalma anu sok resep nulungan manusia di mana hiji jalma keur butuh kumanehna ditulungan di mana hiji jalma keur butuh ditulungan ditulungan di dunia di jalur dunia qadallahu bakal nyumponan gitu Allah insyaallah hawai jauh kana sadaya pangabutuhna eta si jalma teh cenah gitu di dunia wal akhirat sareng di akhirat lamun urang hayang dicumponan ka hayang urang ku Allah cumponan kahayangan jelema urang anu butuh kana bantuan urang cumponan urang bakal dicumponan ka hayang urang ku Allah sakitu qala sallallahu alaihi wasallam man qada li akhihi muslimin hajatan kana lahu min ajrin kaman hajja wa atamara lamun teh mah hiji cenah kita hiji jalma anu nyumponan kadulurna nu muslim nyumponan kana pangabutuhna boga tatangga urang candahar muslim manehna urang dibere beas misalkan teh cenah kitu teh eta kumere beasna teh kaman lahu minal ajri kaman hajja cenah kitu wa atamara eta ganjaran teh seperti ganjaran manehna teh ngalakukeun ibadah haji jeung ibadah umrah kitu ganjaran teh sedengkeun anu haji wae ge belum tentu jadi haji nu mabrur anu umrah wae ge belum tentu manehna umrah ditampi ku Allah ngan saukur nyumponan kana pangabutuh dulur muslim urang kitu tamanya teh geus boga ganjaran gitu kan ganjaran haji jeung umrah enak haji urang belum tentu dina ngalakukeun ibadah hajina ge mabrur itu jadi mabrur jadi beres gitu jadi segala rupa anu syarat wajib hajina syarat sah hajina wah pokona segala rupa tek beungegna ulah anu kaliwat meureun pabatalanana dijauhan paharamanana teu dilaksanakeun hese hayang menang ganjaran haji teh ayeuna kari-kari ku Allah dibere gampang maneh hayang boga ganjaran haji sok cumponan cenah gitu
dulur maneh anu muslim di mana boga pangabutuh kumaneh diber tah sakitu maneh boga ganjaran haji jeung ganjaran umrah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala li ayyi muslimin hajatan kana lahu min ajri kaman khadamallahu umrahu. Sarua deui cenah kitu lamun urang pernah nyumponan kana kahayang kana pangabutuh dulur muslim urang teh sarua jeung bakal dibere ganjaran cenah kitu jiga hiji jelema anu ngahidmah ka Allah. Ari ngahidmah mah berarti ngahodam. Ari ngahodam mah berarti teu pernah sulaya kanu jadi dunungan lah gitu. Di mana hiji pembantu merenya nurut kanu jadi dunungan tah siga kitu ganjaran nurut teh kos kumaha atuh. Ganjaran nurut urang ka Allah teh kos kumaha. Ayeuna urang nurut ka Allah belum tentu gitu. Moal cek Allah maneh teh ulah kitu, ulah maksiat ka aing. Urang pan sok maksiat keneh. Bener teh. Maneh teh kudu ngalakukeun ibadah, misalkan tapi urang mah jarang ibadahna. Tah ku jalan nyumponan hungkul kana pangabutuh dulur muslim urang geus boga ganjaran urang teh nurut ka Allah. Arti, mantepnya. Tina sakabeh cenah tuh. Tina sakabeh nu diparentahkeun ku Allah teh jiga urang geus dilaksanakeun. Ngan saukur nyumponan pangabutuh dulur urang. Dibere gampang sebenarnya orangnya. Nya euy ku kanjeng Rasul dibere gampang urang. Tadana kitu ja, dawuhan Rasul tadana ge. Ieu cenah duh masyaallah. Umat Rasul dibere gampang, hayang ka surga gampang. Loba jalan pikeun maneh asup ka surga. Loba cenah kitu. Ngan ieu kabeh jalanna urang Korea ngalakonan anak. Ieu jalan ka Jakarta teh loba cenah kitu. Ngan ieu jalanna kabeh urang Korea. Nu ka dieu mah bulak belok, nu ka dieu mah macet, nu ka dieu mah naon, nu ka dieu mah banjir, wah pokona mah teh bengek emung gitu. Kadinya teh gitu. Ieu surga teh ieu cicingna teh misalkan teh tah jalan ka surga teh loba aya nu jalan kieu nulungan aya babaturan, aya ku jalan obat sodako, aya ku jalan salat, wah pokona mah tek bengek loba tinya. Ngan eta kabeh jalanna kurang teh dijugjugan hiji-hiji gitu. Urang kadang keur ngajugjug hiji ningali batur lewat ka ditu milu ka ditu. Urang ningali di ka ditu milu di ka ditu. Jadi urang angin-anginan hirupna teh. Teu daek pancek dina hiji jalur gitu. Murah ka Jakarta geus jalan tol, geus ya katol atuh. Ieu mah Jakarta tol, saat di Karawang keluar. Misalkan teh. Kena bikin ka Bekasi asup deui ka tol. Gitu. Ge geus misalkan nepi Cikarang keluar urang. Ge geus nepi ka mana? Geus nepikeun ka naon kitu teh lingkar dalam asup deui urang ka mana? Ka tol. Lieur atuh kitu mah. Nya bayarna loba, bener teh. Nya bensin meakeun loba nya perjalanan bakali coba lamun rek milih hiji gitu. Ka jalan tol urang bret ka Jakarta da moal lilas sajam ge nepi gitu. Ata kudu bisa panceg dina hiji tujuan urang tujuan ngaji kitu tah. Ulah kudu culak cileuk ka ditu tadi ya. Ngaji anu fokus tah kitu. Jadi urang ngeunangeun ngalakukeun ngajugjug hiji jalan anyak alus deui lamun kabeh dijugjug gitu. Di mana nu ieu teu berhasil berarti boga nu ngan ulah nyepikeun ka ngalakukeun ieu ngalepaskeun usai model ka istiqomahan nya. Istiqomah hiji perkara nu diistiqomahkeun gitu kana teh bisa dikodok pan bahasana. Lamun sanajan sunah misalkan salat sunah tinggal dina patumuin urang teh sok salat sunah qobliyah ba'diyah kari-kari urang teu qobliyah magrib misalkan teh da samporet teu berjamaah urang hayang da geus istiqomah tiap sameme salat magrib teh sok qobliyah heula teu pernah kaliwat misalkan teh meunang teh dikodok meunang sanajan salat sunah nya kisah beresna sorry sunah da qobliyah magrib we kodokan lillah kita apa meunang eta meunang dikodok. Nah daripada ngodoan anu sunah nih kering ngodoan anu nah gitu modelnya lalu sunah mah duana dikodoan ka istiqomahan itu nya can bisa disebut istiqomah ari masih keneh eleh gitu tah ari istiqomah sakumaha urang keur sibuk sakumaha urang keur susah bingung misalkan nanti karara rese usahakeun urang bikin tadi tinggalkan sok sanajan ki di dieu jadwal ngaji jam 8 kari-kari misalkan abi gitu kan abi misalkan ngaji di dieu boga jadwal anu ngondang gitu jam 8 teh terus ku abi teh ditinggalkeun jadwal ngaji abi teh jam 8 teh gitu bari jeung teu mawa barudak atawa ninggalkeun barudak di dieu nepikeun ka ngaliburkeun ngaji batal teh istiqomah teh gitu. Lamun embung batal posisina dua jalan lamun abi nu antara abi ngagagalkeun ka ditu atau abi neangan ngaganti supaya di dieu teu libur gitu artinya. Jadi istiqomah mah lain jelema waktu
kata istiqomah ya. Lain si nah, selain si mutakalimna tapi halna gitu kan. Tapi waktuna eta waktu istiqomah. Gitu. Awas kada bisa salah. Istiqomah banyak lain jelemana tapi waktu jeung tempat gitu. Boleh kieu gitu euy. Wasalisa asar. Sedangkan nu ka-13 cenah kitu man aroda ayakuna lahu. Salah apa nih? Wasalisa asar man aroda ayakuna lahu fi qabrihi mu'nisan fal yakun fi dzulmatil laili wal misali salatan nafilatan walau rakaatan. Lamun teh mah cenah kitu hiji jelema anu ngarepkeun hayang di jero kuburna teh cenah kitu cara raang lah mun cik urang kitu hayang caang dikubur cenah kitu embung poek misalkan di jero kuburna teh pal yakum fidzul matil laili maka maneh teh kudu bisa maksakeun cenah kitu udang di tengah peuting anu poek. Terus naon wal yusolli sholatan nafilatan terus maneh teh salat di dinya teh bae salat sunah oge walau rakaatan sok sanajan sarokat insyaallah kuburan urang caang lamun urang daek urang teu penting terus urang nanti salat sok sanajan sarokaat teh kitu teu kudu ribuan rakaat sarokaat eta teh bisa ngajadi cacaang pikeun urang teh di jero kubur wa rabi'a asyara man arada ayakuna fi dhilli arsyir rahman falyakul zahidan lamun urang hayang meunang kana non aub arasy yuh-yuhan arasy gitu kayak di padang mahsyar teh urang moal kapanasan cenah gitu wal yakun zahidan maneh teh kudu jadi jalma zuhud ari jalma zuhud teh nyata jalma nu geus ninggalkeun dunia bari jeung ngarep-ngarep kana akhirat jadi geus lain hayang kasenangan dunia tapi hayang selamat di akhirat gitu eta zuhud lamun maneh hayang menang kana au aras hayang iuh lah itu nama ku aras Allah. Qala cenah kitu sallallahu alaihi wasallam naja awwalu hadil ummati bizuhdi wal yakin wa sayahliku akhiruhu bil hirsi wa tulil amal. Gitu pertolongan pertama bagi umat kami teh bizuhdi kalawan juhud. Jalma-jalma nu zuhud bakal ditulungan ku Kanjeng Rasul pertama cenah kitu. Wal yakin jeung jalma-jalma nu yakin wa sayahliku. Jeung engke mah cenah kitu bakal pake akhiruhu naon akhirna itu umat teh bil khirsi kalawan kayang teh naon bahasa urang teh sungguh-sungguh watulil amali sareng panjang lamunan teh eta mane lamun hayang ruksak mah cenah kitu engke akhirna teh sok geus sungguh-sungguh ngalamun hayang ngalamun kudu sungguh-sungguhnya jadi mau sungguh-sungguh kana ngalakonan tapi yang sungguh-sungguh ngalamun jadwal gawe aing naon jam sakit ngalamun cenah kitu panjang lamunan anak wal khamisa asyara jadinya man arada ayyakuna hisabuhu yasiran fa yakuna sihan li nafsihi wa ikhwani lamun maneh hayang dipasihan cenah lamun anjeun hayang dihisab kalian hisaban anu enteng fa yakuna sihan li nafsihi wa ikhwani maka kudu bukti anjeun teh nasihan eta jalma anu nasihah li nafsihi pikeun awakna wa ikhwani sareng pirang-pirang dulurna wa bangala bis